Paslun nariya taji pasal watud pau jeung dipasihkeun, dibikeun, garis miring dialokasikeun. Watud pau jeung dialokasikeun naon ajakatu zakat. Ilal asnafi ka pirang-pirang golongan, ilal asnafi ka pirang-pirang golongan asamaniyati anu dalapan itu asnaf. Pengalokasian zakat itu harus ka 8 golongan teu meunang kanu sejen. Sanu 8 golongan teh aladina tegasna mah jalma-jalma dakaro nyaritakeun hum kana itu aladina, hum ka itu aladina sa'allahu Gusti Allah taala bari nama halur Allah fi kitabihi dina kitabna Allah al-aziz anu maha agung. Fi qaulihi dina dawuhan Gusti Allah taala bari nama halur Allah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60. Cok sareng sal tadarusula innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ayana Al-Qur'an teruskeun ka Faisal. Surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60. Wal cirian surah At-Taubah ayat 60 kailikan pas tadarus ayat teu hancana. At-Taubah ayat 60. Wa makna wallahu alam innamas shadaqatu pasina wungkul ari pirang-pirang zakat. Innamas shadaqatu pasina wungkul ari pirang-pirang zakat. Lil fuqara'i eta tetep pikeun pirang-pirang jalmi kafir. Fakir lain kafir. Lil fuqara'i eta tetep pikeun jalmi fakir. Jalmi anu fakir wal kayak dijelaskeun fakir teh naon wal masakin jeung pirang-pirang jalmi miskin. Bedana fakir jeung miskin naon kayak wal amilina jeung pirang-pirang jalmi anu gawe. Wal amilina jeung pirang-pirang jalmi nu gawe alaiha kana itu sedekah. Alaiha kana itu sedekah. Saat ya bajnasnya badan amil zakat ya anu mengelola amilin teh bahasa Indonesia nama yang mengelola zakat. Wal muallafati qulubuhum wal muallafati jeung anu dibeng-benyokeun direresep dibeng-benyokeun teh direresep naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu al muallafahnya. Nyata muallaf teh anu masih keneh direresep dibeng-benyokeun keneh hatena da karek asup Islam wa pirikobi jeung di pirang-pirang budak atana pi hamba sahaya teh wa pirikobi jeung di pirang-pirang hamba sahaya abid wal gharimina jeung pirang-pirang jalmi anu gaduh hutang wal gharimina jeung pirang-pirang jalmi anu gaduh sametan gaduh hutang. Mungkin dijelaskeun tentang jalmi nu gaduh hutang teh nu kumaha maksudna wa fi sabilillah jeung di jalmi anu di jalan Allah wa fi sabilillah jeung jalmi anu di jalan Allah wa ibni sabili jeung di anak jalanan wa ibni sabili jeung anak jalan lain anak pang. Oke dijelaskeun di payun ila akhiri dugi ka akhirna itu qaulihi ila akhiri dugi ka akhirna itu qaulihi ta'ala wa ari itu qaulihi dhahirun eta anu jelas goniuntur anu sugih ani syarhi tina penjelasan ila ma'rifatal asnafil wadkurin ila ma'rifatal asnafi angin nganyahokeun ka pirang-pirang golongan ila ma'rifatal asnafi angin nganyahokeun ka pirang-pirang golongan al madzkurati anu dicaritakeun itu asnaf. Nah itu perlu penjelasan ari absensi naman teu perlu penjelasan 8 orang eta mah fakir miskin amil zakat mualaf abid hamba sahaya jalma nu gaduh hutang terus sabilillah jeung ibnu sabil 8. Tah ayeuna penjelasanana fal fakiru makari jalmi fakir fi zakati dina zakat huwa etari tu fakir alladzi eta jalma lama la teu gaduh harta eta maujud lahu pikeun itu alladzi
lahu pikeun alladzi walakas bajeng teu boga gawe eta maujud teu boga pakasaban walakas bajeng teu boga usaha eta maujud walakas bajeng teu boga usaha eta maujud yaqawanu tuniba itu kasab yaqawanu tuniba itu kasab mauqian dina tempat min hajatihi tina pangabutuhna itu alladzi min hajatihi tina pangabutuhna itu alladzi jalma fakir teh nyaeta jalma nu teu boga harta sama sekali jeung teu boga ayeuna padamelan teu boga usaha teu boga harta teu usaha teu bisa nyumponan kana pangabutuh nah itu jalma fakir amma fakirul uroya anapun ari fakir aroya amma fakirul aroya ari anapun ari fakir aroya fakir aroya itu fakir aroya mah ulah dibajakan ya fakir aroya mah nyaeta mana bieu teh bahwa maka etari itu fakir aroya bahwa maka etari itu fakir aroya man eta jalma lanak da teu boga duit eta maujud lanak da teu boga duit eta maujud biadihi dina tanganna itu man biadihi dina tanganna itu man jadi ari sapopoena mah teu boga duitnya sapopoena teu boga duit tapi memang boga pakaya boga naon ayeuna boga aya jual-jualeun mah gitu itu fakir aroyana itu mah teu meunang teu kagolongkeun ka jelema fakir memang sadidintenang mah teu boga duit tapi aya pakaya mah contoh memang gaduh ayeuna taneuh mah kebon mah tah gitu itu fakir aroya itu mah dikecualikeun itu mah teu beunang nampi zakat wal miskinu jeung kaduana jelema miskin kan wal miskinu jeung ari ngaran miskin tah buludan fakir stabiloan atau buludan miskin stabiloan ameh engke teh babari neanganna ari fakir teh naonnya oh ditingali fakir di dinya fakir teh aladi lama lawala kasba atosna jalma nu teu boga harta teu boga usaha ai miskin naon cirian miskin buludan wal miskinu jeung ari miskin man eta jalma wal miskinu jeung ari miskin man eta jalma qadaro kawasa itu man qadaro kawasa itu mampu itu man alamalin kana harta wakas binata wa kana usaha awakas binata wa kana usaha yaqawanu tuniba naon kulun saban-saban saiji yaqawanu tuniba naon kulun saban-saban saiji minuma tina itu mal awakas bin yaqawanu tuniba naon kulun saban-saban saiji minuma tina itu mal awakas bin mau kian dina tempat min kipayati tina kacukupanana itu man min kipayati tina kacukupanana itu man walayak pijeng teu cukup itu kulun walayak pijeng teu cukup itu kulun hi ka itu man kaman ari contona eta tetep sapertoskeun jalma ya taju mika butuh itu si iman ila asyrati darahima kana 10 pirang-pirang dirham ala asyrati darahima kana 10 pirang-pirang dirham wa indahu bari eta tetep di iman wa indahu bari eta tetep di itu si iman sabatun ari 7 dirham itu adalah miskin jalma anu mampu ayeuna boga harta jeung boga usaha cuman eta usaha jeung hartana teh teu cukup kana kabutuhan sadidintena si man contoh memang ayeuna sadidintena teh butuh 10.000 tapi bogana kur 7.000 sadintena teh kan 10.000 teh contohna ulah 10.000 atuh leutik teuing contohna butuhna teh ayeuna sapoena teh misalkeun 20.000 jang naon teh jang beas jang rencang jang sahur jang buka tapi kur boga misalkeun 15.000 itu adalah miskin jadi hartosna teu mahi lah usahana teu mahi jang memenuhi sadinten teu mahi total gitu teu mahi total ari tadi mah fakir mah memang sama sekali we teu boga harta jeung teu boga naon pakasaban ari miskin mah masih kena boga harta cuman saeutik teu mahi jang ka istri teu mahi ka jang ka anak boga pakasaban ngan teu mahi gaweana teh kur sakitu-kituna misalkan sapoe kur meunang 50.000 contohna teh sebenengkeun kan kabutuh poe itu can susu budak can segala rupa wal amilu jeung kasabaraina ciriah wal amilu jeung ari amil amilin man eta jalma istamala ngangkat amil hu ka itu man istamala ngangkat amil ngaeskaan hu ka itu man sal imamu pamimpin Pak Jokowi misalkan ngebentuk nunamina badan amil zakat di SK-an dilantik disumpah nah itu adalah amilin resmi di pemerintahan Indonesia itu adalah Bajnas badan amil zakat
nasional, atau di dalam organisasi itu ada Lajisnu, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, atau Lajismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Itu pasti ada, setiap organisasi pasti ada amil zakatnya. Nah, anu resmi secara struktural pemerintah itu adalah Bajnas, atau kalau di ranting terkecil, nyata ranting terkecil di daerah kampung-kampung ya seperti di pedesaan itu adalah UPZ-nya. UPZ, unit pengelolaan zakat, itu masih kena bagian dari Bajnas. Nah, itulah adalah amilin yang resmi yang harus diberikan ayeuna zakat. Ala akhdi sodakoti, ala akhdi sodakoti. Tadi kan man istamalul imam, jalma anu di SK-an dititah gawe ku pemimpin pikenawan ala ahdi sodakoti, karena nyokot pirang-pirang zakat. Ala ahdi sodakoti, karena nyokot ngalap pirang-pirang zakat, nyokotan zakatnya, misalkan narikan zakat. Wadap pihak jeung masalahkeun itu sodakot, wadap pihak jeung masalahkeun itu sodakot. Mustahiqiha ka pirang-pirang mustahikna itu sodakot, mustahiqiha ka pirang-pirang mustahikna itu sodakot. Mustahik itu jalma nu hak narima zakat, mustahik itu jalma anu hak, jalma nu hak narima zakatnya. Tanu tadi tenu 8. Jadi itu orang-orang kumaha lamun fenomena di urangnya sok kadang ayeuna ku dikelola ku ayeuna ku tokoh masyarakatna. Nah, itu harus ada surat izin ataupun surat izin dari Bajnas, dari UPZ, pada dikelola sendiri. Itu harus ada SK, harus meminta izin terlebih dahulu ke RW-an, ke desa, ke ayeuna kecamatan mengelola zakat. Oke, ada jatah juga, ada namina teh koordinasi antara ayeuna ti lemur ka desa ka kecamatan. Ameh jadi resmi, ameh menang ayeuna jadi amilin, nu nguruskeunana menang naon, menang bagian. Lamun teu kitu teu naon, misalkan teu aya izin ti pemerintah, itu enggak resmi, enggak berhak menjadi amilin, teu berhak ayeuna menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, sarajeng nanya wal mu'allafatu qulubuhum, jeung ari mu'allaf, wal mu'allafatu jeung ari jalmi anu dibeng-benyokeun teh diraresep naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu al, naon qulubuhum pirang-pirang itu hatena itu hal, wahum jeung eta ari itu mu'allaf, wahum jeung eta ari itu mu'allaf arba'atu aqsamin eta aya 4 pirang-pirang bagian, arba'atu aqsamin eta aya 4 pirang-pirang bagian. Nah, kalau mu'allaf itu terbagi 4. Ahaduha ari nu kaijina tina itu arba'atu aqsam, ahadu ari nu kaijina tina itu arba'atu aqsam. Mu'allafatul muslimina eta mu'allaf pirang-pirang muslimin, wa jeung ari itu mu'allafatul muslimin teman eta jalma, man eta jalma aslama asup Islam itu man, aslama asup Islam itu man, wa niyatu bari ari niat nasib man, wa niyatu bari ari niat nasib man, dhaifatun eta nu lemah, dhaifatun eta nu masih lemah. Jalma nu asup hiji, jalma nu asup Islam tapi niatna masih keneh lemah, can kuat gitu keimananana. Payut lapu maka masih kena kagoda. Payut lapu maka payut ta'alapu maka dibeng-benyokeun diraresep itu siman. Itu siman bidap zakatiku di pasrahan zakat, bidap zakatiku dibere di pasrahan zakat. Lahu pikeun itu siman. Maka supaya resepeunna Islam bere naon ayeuna harta zakatna. Bahkan air rencangan di Cianjur nya di Ciranjang, rencangan kapungkur nuju di haur anjeunna mukim di dinya sekitar nate kan seueur ayeuna Kristen di Ciranjang mah gitu. Tah setiap usum zakat, setiap usum kurban anjeunna keliling komplek-komplek Kristen eta teh di pasihan, tetep di pasihan. Jadi sakeresek ewang, lamun sapi teh mah sa plastik ewang, lamun urut zakat teh mah sa non ayeuna sa keresek ewang, padahal itu belum Islam, tapi ada sisa-sisanya belum Islam tapi masih Kristen. Nah, dengan akhlak tersebut akhirnya banyak orang Ciranjang itu yang diislamkan oleh beliau gitu. Banyak orang Kristen yang kataji resep gitu karena Islam ini Islam teh bager kieu gitu. Islam teh lain ayeuna henteu lain anu membuat kerusuhan, Islam teh geuningan jalmi anu sok ayeuna sedekah, geuningan Islam teh jalmi anu non bager anu kemanusiaanana, anu bager barang bere, boga daging diberekeun, boga beas diberekeun tuh. Jadi resep kana Islam kitu intina. Wa baqiyatul aqsami jeung ari sasesana tina pirang-pirang bagian. Wa baqiyatul aqsami jeung ari sasesana pirang-pirang bagian.
madkuratun eta nu dicaritakeun madkuratun eta nu dicaritakeun fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu dipanjangkeun pembahasanna dilebarkeun pembahasanna fil mabsutati eta fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu di fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu dilebarkeun pembahasanna tah bagian katilu kadua katilu kaopat mah dina tengahna dina bajuri aya atanapi dina kitab I'ana atanapi dan lain-lain lah loba wa pirikobi di dieu mah kur hiji we cukup wa pirikobi jeung misalnya hiji ya 5 jirian tadi hiji fakir 2 miskin 3 amil 4 mualaf 5 wa pirikobi jeung ayeuna di hamba saya wahum jeung ari itu rikob wahum jeung ari itu rikob al mukatabuna eta anu al mukatibuna eta anu nyaricil kabeh al mukatabuna eta anu nyaricil kabeh abid anu nyaricil kabeh al mukatibuna eta abid anu nyaricil kabeh kitabatan soyatan kalawan nyicil anu bener kitabatan soyatan kalawan nyicil anu bener amal mukatibu anapun ari abid anu nyicil ek ngamerdekakeun ya dirina amal mukatibu anapun ari abid anu nyicil kitabatan pasidatan kalawan cicilan anu ruksak kitabatan pasidatan kalawan cicilan anu ruksak palayu to maka eta ulah dibere itu si mukatib kat kitabatan pasidah palayu to maka ulah dibere itu si mukatib kitabatan pasidah min sahmil mukatibin tina bagian mukatibin min sahmil mukatibin tina ti bagian pirang-pirang jalmi anu nyicil kabeh teu meunang ari kitabah pasidah teu bener perhitunganan. Jadi tujuannya supaya naon supaya engal-engal merdeka kan keur nyicil cara penting aya abid mubaad ya abid anu sapotong merdeka sapotong ayeuna masih keneh acan merdeka kan itu butuh bantuan supaya geura-giru merdeka kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan maka dibantu tina harta zakat jang ameh tereh merdeka wal gorimu jeung kasabaraha ayeuna kagenepna wal gorimu jeung ari gorim wal gorimu jeung ari gorimin itu adalah anu nanggung hutang ala salasati aksamin eta tetep kana tilu pirang-pirang bagian ala salasati aksamin eta tetep netepan kana tilu pirang-pirang bagian gorimin itu ada 3 bagian A2 ari nu kaijina tina itu salasati aksam A2 ari nu kaijina tina itu salasati aksam man eta jalma istadana menta hutang itu si man istadana menta hutang itu si eman dainan kana hutang litaskini fitnatin pikeun nenangkeun fitnah litaskini fitnatin pikeun nenangkeun fitnah pikeun melerai fitnah baina taifataini antara dua golongan dua pantan baina taifataini antara dua golongan fi qatilin di jalma anu dibunuh amun qatilin aya qatil aya qatil lamun qatil mah bimana isi maf'ul eta teh kena alfiah bakal kaji fi qati dina wajan isi maf'ul fi qatilin dijalmi anu dibunuh fi qatilin dijalmi anu dibunuh lam yadhar anu teu jelas lam yadhar anu teu nampak teu jelas saha qatiluhu anu ngabunuh ta lamun qatil mah isim fa'il anu ngabunuh mun qatil tadi isi maf'ul nu dibunuh saha qatiluhu jalmi anu ngabunuh ka itu qatil uyan deui fi qatilin naon fi qatilin dijalmi anu dibunuh si maf'ul pan di mana maf'ulun lam yadar anu teu jelas teu nampak saha qatiluhu eta isim fa'il saha qatiluhu jalmi nu ngabunuhna ka itu qatil patahamala tuluy nanggung itu si eman dainan kana hutang bisa babi dalika kusabab itu litaskini fitnatin bisa babi dalika kusabab itu litaskini fitnatin payukdo maka dibayar naon dainuhu hutangna itu si eman min samil gorimin tina bagian jam tina bagian gorimin min samil gorimin tina bagian gorimin gonian eta nusugih kana bukti itu si eman au pakiron atawa eta anu fakir Ropik contohna ayeuna ya goriminnya mun hayang rujuk gorimin kieu contohna ropik si Faisal teh naon ayeuna ditabrak lari ditabrak lari atawa memang si Faisal teh garelut misalkeun aya gelut tadi di ngabegal contohna teh keur neangan jang sahur
aya nu ngabegal contohna teh. Nah maka si Faisal teh kan butuh ayeuna meleraikan ngadamaikeun atanapi memang keur garlut teh perebut naon misalkan si Faisal jeung saha teh jeung Wajeje contohna teh perebut naon. Nah maka sampaikan ka terbunuh misalkan ya, sampaikan ka terbunuh si Faisal teh kan ayeuna lamun misalkan kudu di Pulasara heula nya, kudu di Pulasara, kudu ayeuna si Faisal teh di naon namina teh di obatan, namun katabrak teh mah. Nah maka Ropik itu datang hadir menjadi pahlawan ayeuna pahlawan kasiangannya. Terus ayeuna dugikeun ka Kalangkung logat lu babil usul kita pahlawan kesiangan ayeuna. Terus ayeuna si rumah sakit itu harus ditanggung kusaha. Aduh Ropik kan teu boga duit kumaha Ropik teh nambut we, Ropik teh Ropik teh nambut misalkan ka Adani gitunya bos ya, bos Adani bos. Nah maka ku Adani dipasihan 5 juta contohnya teh, maka Ropik itu disebut naon Gorimin sabab untuk melerai permasalahan antara Wajeje sareng Faisal. Tah Ropik itu nanti pas ayeuna usum zakat maka Ropik itu menang bagian 5 juta. Da jalan mana jang naur hutang ka ulah seuri jang naur hutang ka Dani. Bere ke 5 juta jang naur hutang ka Dani gitu atuh. Itu adalah Gorimin. Sanes ayeuna ngahutang jang ayeuna mese rokok sanes, tapi jang menyelesaikan permasalahan. Wai nama yuta jeung pastina wungkul. Wai nama yuta jeung pastina wungkul ayeuna wai nama yuta jeung pastina wungkul dibere. Saal gorimu jama anu ngahutang. Ingda bakoida ini dina nalika tetep hutangna. Ingda bakoida ini dina nalikana tetep hutangna. Alaika itu gorim, alaika itu gorim. Pain ada maka lamun ayeuna pain ada maka lamun mayar. Pain ada maka lamun mayar itu si gorim. Huka itu sadi. Pain ada maka lamun mayar itu si gorim hukana itu dayen. Hukana itu dayen min malihi tina hartana itu si gorim bager Ropik teh. Aduh kalesan aya milik dibere duit 10 juta misalkan ku kolotna teh 5 juta jang mayar tadi itu ka Adani. Min malihi tina hartana itu si gorim. Audapa atawa masrahkeun itu si gorim. Audapa atawa masrahkeun itu si gorim. Kana itu den. Ibtidaan dina mimitina. Lam yuta maka ulah dibere itu si gorim. Lam yuta maka ulah dibere si gorimin samil gorimin tina bagian gorimin. Lamun geus dibayar ku Ropik manaon bagianana geus teu jadi zaman nu gorimin. Wa baqiyatu aqsamil gorimin jeung ari sasasana ti pirang-pirang bagian gorimin. Wa baqiyatu aqsamil gorimin jeung ari sasasana ti pirang-pirang bagian gorimin. Bil mabsutati eta tetep dicaritakeun dina kitab anu panjang anu lebar pembahasanna. Bil mabsutati eta tetep aya dina kitab anu lebar pembahasanana. Wa masabilullahi jeung nu ka sabariji tujuhnya. Wa masabilullahi jeung anapun ari sabilillah. Naon ari sabilillah? Pahu maka eta ari itu sabilillah, pahu maka eta ari sabilillah. Al-guzzatu eta pirang-pirang anu perang. Al-guzzatu eta pirang-pirang jalmi anu perang. Al-guzzatu isim fa'il. Jama' taksir gojin, pahu ma gojiani, pahu gozuna wa hum guzzatun. Al-guzzatu eta pirang-pirang jalmi anu naon eta anu pararang. La aladina araranu la sahmat aya bagian eta maujud. La sama eta teu aya bagian eta maujud. Lahum pikeun itu aladina. Fi diwanil murtazikoti. Dina buku catatan jalmi anu nampi bayaran. Fi diwanil murtazikoti dina buku catatan diwan itu buku catatan jalmi anu nampi bayaran. Catatan keuangan negara anu teu digaji ku negara teh teu aya dina buku catatan jalmi nu nampi bayaran teh maksudna teu aya dina catatan keuangan negara. Contohna misalkan bukan TNI, bukan Polri, itu nya. Bukan TNI, bukan Polri tapi ngilu mengamankan negara misalkan perang-merangan ayeuna nu ngarongrong karena kedaulatan negara. Contoh santri berarti kan dina buku catatan santri gajina sakieu teu aya TNI mah aya gajina, ayeuna polisi aya gajina tah berarti santri anu ngilu perang ye maksud sabilillah teh nu jalan Allah teh anu ngilu perang nyaeta nu jihad teh
anu ngangkat senjata. Nah, maka santri itu diberi tina bagian zakat. Daud dina tata negara balhum barik tari itu aladina. Bahum barik tari itu aladina mutatawiuna eta anu sukarelawan tuh santri teh. Mutatawiuna eta anu sukarelawan bil jihad kana jihad. Hayang ngilu ngamankeun ayeuna negara we hayang ngilu ngamankeun ayeuna ketenangan Islam di negara Indonesia gitu. Matak jihad teh. Nah itu sabilillah teh saha maksudna santri. Lain santri maksudna saha sabilillah teh nyata jalmi anu perang eta merek santri rek masyarakat rek sipilnya nya sipil masyarakat anu teu aya nu teu digaji gitu. Lain TNI lain Polri mah teu meunang jeung TNI. Data mah aya bagian ti nagara bulan sakali. Wa amma ibnu sabili jeung anapun ari ibnu sabil kasawariji. Kadalapan wa amma ibnu sabili jeung ari ibnu sabil bahwa maka eta itu ibnu sabil. Bahwa maka eta itu ibnu sabil. Ngan biasana nya ya biasana santri ayeuna oge sok disebutkeun ka ayeuna sabilillah atawa ibnu sabil bagianana santri anu misalkeun aya di tempat zakat. Contoh hidup misalkan Ropik ayeuna lebaranna di dieu yeuh dibawakan kado. Ta Ropik ke bakal dibere bagianana gitu. Sakarung beas atuh juga dijual teh meunang sabaraha 10 jutaan beureunan gitu. Wa ma ibnu sabil jeung apa nari ibnu sabil bari teu mawa pawa maka eta ari itu ibnu sabil. Pawa maka eta ari itu ibnu sabil man eta jalma yunsiu nyukulkeun itu si iman. Yunsiu nyukulkeun itu si iman. Nyukulkeun itu adalah bijil berangkat saparon kana perjalanan min baladi zakati tina nagara zakatna min baladi zakati tina nagara zakatna aw yakuna atau kabuktosan itu si iman mujtajan eta anu ngaliwat di baladiha di nagarana itu zakat wa yustaratu jeung disyaratkeun fihi dina itu ibnu sabil naon al hajatu pangabutuh wa adamul maksiati jeung teu aya maksiat Topik ini lempang sasi saum ayeuna mah bade kan misalkan Topik teh geus dewasa geus umur sabaraha 28 tahun ayeuna sasi saum ayeuna mah abi teh bade angkat ka pamijahan tapi hoyong ayeuna teu ngangosnal bari jalan kaki kan ai pek teh meuntas ayeuna hari lebaran tah maka Ropik keluar ti negara zakatna alias Ropik ngaliwat ka negara zakat batur maka Ropik itu dibere di ditu ku bagian zakat ibnu sabil asal ulah maksiat perjalananna ulah maksiat wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif wa ila mayujadu minhum tegasna malapad wa ila mayujadu minhum naon logatna wa ilaman jeung kajalma yujadu dipendakan itu man minhum ti itu asnaf ayil asnafi tegasna matina pirang-pirang golongan pihi eta tetep dina ieu qauluhu isyaratun ari isyarah ila annahu kana saya kosna kalakuan sareng tingkah ida fukida eta di mana-mana teu aya sahabadul asnafi sawareh ti pirang-pirang golongan wawujida jeung dipanggahan wawujida jeung dipendakan naon sahabadu sawarehna deui tusrofu maka dipolahkeun itu zakat maka dialokasikan itu zakat liman pikeun jalma wujida dipendakan itu man jadi teu kudu kabeh 8 aya kadang kan sabilillah teu aya kadang ibnu sabil teu aya kadang gorimin teu aya kadang mualaf teu aya nu aya teh fakir we biasa langganan pukoro masa kini fakir miskin biasa langganan eta nu dibere teh eta naon gitu nu penting nu aya we tina 8 eta pain pukidu maka lamun teu aya kabeh pain pukidu maka lamun teu aya itu asnaf kulum tegasna sakabehanana itu asnaf hupidot maka diraksa
naon ajakatu zakatna hufirat maka diraksana naon ajakatu zakat simpen heula nya beasna harta zakatna simpen heula engke hatta yujadu sehingga yen dipendakan itu asnaf hatta yujadu sehingga yen dipendakan itu asnaf kuluhum tegasna masa kabehanana itu asnaf kuluhum tegasna masa kabehanana itu asnaf au ba'dum atawa sawareh ti itu asnaf au ba'dum atawa sawareh ti itu asnaf simpen heula ke sugan we aya anu miskin aya anu fakir itu aya anu amilin mah pasti ayanya anu gitu salajengna walayak tasiru bi itoi zakati ala aqoli min salasatin min kulli sinfin walayak tasiru jeung ulah ayeuna ngawungkulkeun jalma walayas takiru jeung ulah ngawungkulkeun jalma fi itoi zakati dina mere zakat fi itoi zakati dina mere zakat ala aqalla kana nuluwi saeutik ala aqalla kana nuluwi saeutik min salasatin tina tilu min kulli sinfin tina saban-saban golongan min kulisin pintina saban-saban golongan minal asnafi samaniyati tina pirang-pirang golongan anu dalapan minal asnafi samaniyati ti pirang-pirang golongan anu dalapan illal amila angin bajnas illal amila angin amil zakat painau maka saya klosna itu amil painau maka saya klosna itu amil ya juju eta menang naon ayakuna yen bukti ya juju eta menang naon ayakuna yen bukti itu amil yak ayakuna naon ayakuna yen bukti itu amil wahidan eta nu sahiji wahidan eta anu sahiji inna salat lamun hasil bihi ka itu wahid inna salat lamun hasil bihi ka itu wahid naon alkifayatu kacukupan jadi ti masing-masing bagian teh minimal tilu contoh kieu ya Rofik jelema nu miskin teh aya sabaraha tiluan minimal teh ulah kurang ulah duaan teangan kudu tilu anu fakir tiluan kecuali amilin bae sorangan oge amilin anu gawena narikan zakat kur saurang nya geus we bae ta beres eta gitu. Harus ambilin mah bebas ya, saurang ek duaan oge. Nganu sajen kudu minimal 3 urang diberena teh. Kapakir ti sabaraha urangeun 3 urangeun. Pan kuring oge kaasup kana miskin beureun kategorina kitu nya. Ukuran sakieu oge itu masih kategori miskin gitu. Henteu ayeuna naon teu boga naon teu aya pakasaban tapi teu bisa mencukupi. Wah loba dibawakan kadu mah. Kategori miskin teh. Lain ayeuna anu sok cicing ayeuna dihareupeun Masjid Agung atanapi ayeuna dina lampu merah miskin fakir miskin teh nya banyak sekitaran kita oge banyak anu teu terpenuhi kebutuhanana itu miskin banyak gitu di daerah-daerah urang oge gitu maka dibagikeun we ka eta salajengna mana itu waida soropa jeung di mana-mana molahkeun si jalma waida soropa jeung di mana-mana molahkeun si jalma nasorupkeun teh alias ayeuna ngaalokasikeun si jalma lisnaini kana dua jalma lisnaini ka dua jalma min kulisin pintina saban-saban bagian min kulisin pintina saban-saban bagian goroma maka katempuhan alias ganti rugi goroma maka katempuhan si jalma lisalisi kana anu katiluna lisalisi ka jalma nu katilu lisalisi pikeun jalma nu katilu aqalla mutamawilin kana batas minimal benda nu dianggap harta aqalla mutamawilin kana pangsaeutikna atau minimal benda anu dianggap harta wakila jeung diucapkeun naon yagrumu katempuhan lahu pikeun itu salis naon asulusa kana 1/3 aya jalma miskin teh 3 urang contohna teh Ropik ayeuna Wajeje jeung Faisal tapi kumang Upi sebagai amilin du dibere teh kalah ayeuna Ropik sareng Faisal Wajeje teu kanaon teu kapasi maka Mang Upi itu wajib nanggung ketempuhan pikeun mere ka Wajeje kudu neangan Mang Upi ngagantian kunaon we nu dianggap harta gitu neangan naon bere karunya kan gitu atau nyandak tina 1/3 bagian Ropik jeung Faisal contoh bagian Ropik jeung Faisal itu lamun misalkan dibere Ropik teh 3 kilo Faisal 3 kilo 1 kilo ewang 1 kilo ti Ropik 1 kilo ti Faisal berekeun ka Waje karunya pan ngegel curug
di hari raya itu ari batur ayeuna nampi di bagian zakat karena jadi kudu rata. Wa khamsatun jeung ari 5 wa khamsatun jeung ari 5 laya juju 5 jalma 5 golongan laya juju eta teu meunang laya juju eta teu meunang naon dapuha masrahkeun kana itu zakat naon dapuha masrahkeun kana itu zakat ai zakat itu tegasna masrahkeun zakat ilaihim ka itu khamsah ilaihim ka itu khamsah ada 5 orang yang haram alias tidak boleh menerima harta zakat. Siapa itu? Al-Ghaniyu tegasna ka hiji jalma anu beunghar. Al-Ghaniyu tegasna ka hiji jalma anu beunghar bimalin ku harta au kasbin atawa ku pakasaban jalma anu boga alfamat jalma anu boga usaha jalma anu boga warung perusahaan naon kitu nya anu loba hartana itu mah teu meunang narima zakat ulah yang kabagean jelema anu ayeuna beunghar mah aya bagean ayeuna jalma nu fakir nu miskin karunya nu teu boga usaha teu anu ayeuna nu teu mencukupi wal abdu jeung kaduana hamba sahaya wal abdu jeung kaduana hamba sahaya wa banu hasimin jeung katiluna banu hasim wa banu hasimin jeung katiluna turunan Hashim wa banul muthalib jeung kaopatna banul muthalib wa banul muthalib jeung kaopatna turunan muthalib turunan Hashim turunan muthalib nyata ahlul bait itu turunan Kangjeng Nabi. Para habaib, para sayyid itu tidak boleh dikasih harta zakat karena dibersihkan. Sedangkan ari harta zakat itu kok kotor. Bisa yang apa mah? Kan zakat teh tujuannya zakat naon? Litathiril badan ngabersihkeun naon badan. Pan badan itu jajadian anu ayeuna harus dijakati dibersihkan setiap tahunna. Yang ngajakatan awak urang nyata ku zakat pitah. Berarti zakat teh ngumpulkeun naon kok kotor lain dipikeun atuh kok kotor ulang dibersihkeun teh lain. Itu ayat atas sementara ayeuna Banu Hasyim Banu Muthalib itu turunan anu mulia, turunan Rasulullah itu turunan mulia, maka Rasul dan keluarga Rasul itu tidak boleh menerima zakat. Sebab zakat itu kotor dari masyarakat, kotor dari manusia, nampi kotor atuh Rasulnya Sayyid Habib nampi kotor gitu. Itu ada bagianan angke lain dina masalah ieu, masalah zakat. Salajengna sawaun ari hukumetan sarua sawaun ari hukumetan sarua manau nah nyaregah itu Banu Hasyim wa Banu Muthalib manau nyaregah itu Banu Hasyim wa Banu Muthalib hakum kana hakna itu Banu Hasyim Banu Muthalib hakum kana hakna Banu Hasyim Banu Muthalib min humusil humusi tina 1/5 tina 5 min humusil humusi tina 1/5 tina 1/5 min humusil humusi tina 1/5 tina 1/5 tina 1/5 2% berarti tina 2% nya 1/5 hingga arti 1/5 tina 1/5 teh berapa 2% 20 bagi 5 sabaraha 5 nya 20 bagi 5 sabaraha 4 20 bagi 5 berarti 4%. Kan 100 bagi 5 sabaraha 20 bagi 5 sabaraha berarti 4% humus itu. Nah kan harta P teh ya, harta P terus dijelaskan kamari aya ayatna 1/5 harta P teh. Nah bagianana tidinya tina harta P ieu keluarga Nabi Banu Hasyim Banu Muthalib. Wakada jeung barina tetep sapertoskeun Banu Hasyim Banu Muthalib. Wakada jeung barina tetep sapertoskeun Banu Hasyim Banu Muthalib. Utaqauhum ari pirang-pirang anu diperdekakeun ku itu Banu Hasyim Banu Muthalib. Utaqauhum ari pirang-pirang anu diperdekakeun ku Banu Hasyim Banu Muthalib. Laya juju teu meunang, laya juju maka teu meunang nondap zakat dimasrahkeun zakat. Nondap zakat dimasrahkeun zakat ngalokasikeun zakat ilahim ka itu utaqo. Waya juju jeung meunang likulin pikeun saban-saban sahiji. Minhum nu tetep itu kulun ti itu Banu Hasyim Banu Muthalib. Minhum nu tetep itu kulun ti Banu Hasyim Banu Muthalib. Naon ahdu sadaqati tatawu'i. Naon ahdu sadaqati tatawu'i nyokot sedekah sunat. Nyokot sedekah sunat tah lamun ayeuna dibere sedekah mah teu naon sae. Wah, bahkan kedah dimuliakeun
para ayeuna habaib para turunan Rasul Banu Hasyim Banu Muthalib teh ku sedekah lain ku zakat. Alal masuri cekaul anu masur. Kalima jalma nu haram nampi zakat teh wal kafiru jeung kalibana jalmi kafir. Wa fi badinu sae jeung eta tetep sabab lamun dibere zakat jalmi kafir bisi eta hartana teh dipake merangan muslim. Wa fi badinu sahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan wala tasihul lil kafiri ari lapad wala tasihul lil kafiri wala tasihul jeung teu sae itu zakat lil kafiri pikeun jalma nu kafir. Titik. Waman jeung ari jalma taljamu misti waman jeung ari jalma taljamu misti saal mujaki jalma saal mujaki anu zakat waman jeung ari jalma taljamu misti saal mujaki jalmi nu zakat naon napakotuhu nganapakan siman naon napakotu nganapakan siman jalma nu wajib dinapakahan saat cara ropik boga budak ropik berarti wajib dinapakahan ku ropik layad pau eta ulah masrahkeun itu mujaki layad pau eta ulah masrahkeun itu mujaki saha mujaki teh ropik maka ropik ulah masrahkeun haka itu kana itu zakat kana itu zakat ai zakat tegas nama kana zakat ilahim ka itu man ropik teu meunang ayeuna merekeun hak zakatna kabudak contoh kieu atuh kan bisa ayeuna zakat langsung nya teu nganggo amilin abi mah bade zakatna ku sorangan bisa langsung misalkan kan sok seueur orang-orang kaya zakatna teh langsung teu ka amilin teu ka dunu pengelola tapi langsung di zakatna teh langsung dibagikeun ayeuna bari di ngeplog bari di nyieun ayeuna jang konten ka orang-orang fakir langsung dibagikeun ka jalan taropik kade eta jalma si jalma nu beungar eta teu meunang ngamerekeun zakatna ka anakna cara si ropik tadi abdi bade mayar zakatnya nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi lillahi taala diterima we ku saku anak nah jadi mayar zakatna teh ka anak nah ngeuna atuh muterkeun bean ke beasna teh di ayeuna di sangu ku bapana di dahar bebarengan gitu jadi teu meunang bakal muter nya tapi kudu kabatur kudu ulah kanu dinapakan bismil fuqara'i ku atas nami fakir ada anak uing fakir tah teu meunang kitu tapi kabatur bismil fuqara'i ku atas nama bismil fuqara'i ku atas nama fuqara wal masakini jeung ku atas nama masakini wa yajuju jeung meunang naodap uha masrakeun itu zakat wa yajuju jeung meunang naodap wa masrakeun itu zakat ilahim kaitu man bismi kaunihim ku atas nama bukti na itu man bismi kaunihim ku atas nama bukti na itu si man guzatan eta pirang-pirang anu perang guzatan eta pirang-pirang anu perang au gorimina tawa anu gaduh hutang au gorimina tawa anu gaduh hutang masalan hale umpamane masalan barina umpamana kecuali anakna ngilu perang tak boleh ka eta atawa nanggung hutang kita buah kami siami hari ieu eta kitab kanggo mertelakeun pirang-pirang hukum puasa kita buah kami siami hari ieu eta kitab kanggo mertelakeun pirang-pirang hukum puasa wa huwa jeung ari itu siam wa jeung ari itu siam wa saumu jeung saum wa jeung ari lapad siam wa saumu jeung lapad saum masdaroni eta masdar duanana soma yasumu sauman qala yaqulu qaulan atawa soma yasumu siaman bina naon ajwab maka na ainu harfa ilatin harap elat tengahna biwain dijaupi jawaban masdarone eta masdar duana nama nahumanu ari maknana itu siam jeung saum manahumanu ari maknana itu siam jeung saum lugatan ceuk bahasa al imsaku eta ngeuker jadi puasa menurut lugot menurut etimologi menurut bahasa yaitu kadar-kadar ngeker kadar-kadar nahan we nahan tina naon nahan tina godaan hayang balik itu keur puasa berarti wasaran jeung ceuk agama imsakun eta nahan an muftirin tina anu matak ngabatalkeun anu matak ngabatalkeun biniatin mahsusatin kalawan niat nu ditangtukeun taya patokan puasa imsakun an muftirin biniatin mahsusatin biniatin kalawan niat mahsusatin tangtukeun kumaha niatna nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadihi sanati lillahi taala
lamun bade Ramadoni hadihi sanati, lamun bade Ramadona hadihi sanata. Ulah Ramadona hadihi sanati tekeng itu teh sabab Ramadona itu lamun di hadihi sanati itu pasti jadi mudhof ilaih, Ramadona jadi mudhof sementara lamun ayeuna isim ghair munsharif didapatkeun ayeuna batal ka munsarifanana jadi Ramadoni kedahna. Sok naweto sauma godin an adai pardi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala atawa naweto sama godin an adai pardi sahri Ramadhana hadihi sanata. Nah itu jadi dorob hadis sanatana sanes mudhof ilaih. Wasaro jami'an hari dina sakabehanana beurang, jami'an harin dina sakabehanana beurang. Mimiti dur subuh dugi ka dur magrib. Qabilin imsakun an muktirin biniyatin makhsusatin jami'an harin. Qabilin anu narima itu nahar. Qabilin anu narima itu nahar li saumi kana puasa. Qabilin anu narima itu nahar li saumi kana puasa. Nyata hari yang bisa dipakai puasa. Naon hari-hari puasa salianti 5 waktu teh salianti hari lebaran 2 jeung poe tas rek itu haram. Jeung ayeuna tambahna hari sak yaumus syak teh haram puasa. Yaumus syak itu hari akhir bulan Syaban tanggal 30 Syaban itu haram puasa. Sama bisi geus asup bulan non bisi non itu ragunya antara bulan Ramadan jeung bulan ya. Yaumus syak teh haram pikeun ayeuna nu puasa sunat. Min muslimin ti jami anu Islam. Min muslimin ti jami anu Islam. Akilin nu berakal itu muslim, akil nu berakal itu muslim, toirin anu suci itu muslim, toirin anu suci itu muslimin haidin tina haid wa nifasin jeung tina nifas. Eta patokan puasa imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an harin qabilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin ngakertina nu ngabatalkeun kalawan niat anu ditangtukeun dina sepanjang hari bari hari eta teh nampi kana dipuasaan ti golongan anu Islam berakal tur anu suci tina haid jeung nifas. Wasaro itu jubis siami jeung hari pirang-pirang syarat wajib puasa. Wasaro itu jubis siami jeung hari pirang-pirang syarat wajib puasa. Salah satu asya eta aya 3 pirang-pirang perkara. Salah satu asya eta aya 3 pirang-pirang perkara. Wapi badin usai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan arbaatu asyari lapad arbaatu asya. Syarat wajib puasa itu aya 3 atau aya 4. Al-Islamu tegasna kahijina Islam. Al-Islamu tegasna kahijina Islam wal bulugu jeung baleg. Wal bulugu jeung baleg wal aklu jeung berakal wal qudratu jeung kawasa. Wal qudratu jeung kawasa alias mampu ala saumi kana ngalaksanakeun puasa. Wahada jeung ari ieu qudroh. Wahada jeung ari ieu lapad al qudroh ala saumi huwa tegasna hada. Huwa tegasna hada asa kitu eta anu gugur. Asa kitu eta anu gugur ala nuskhati salasati bari netepan kana coretan 3. Ala nuskhati salasati bari netepan kana salinan matan anu netelakeun 3 perkara. Fala yajibu maka tu wajib naon saumu puasa. Fala yajibu maka tu wajib naon saumu puasa ala adadai dalika ka pirang-pirang lalawanan itu Islam balik akal kudu. Wa paraidu saumi jeung ari pirang-pirang kaparduan puasa. Wa paraidu saumi jeung ari pirang-pirang kaparduan puasa. Arba'atu puasa eta aya 4 pirang-pirang perkara. Parduna puasa aya 4 ahadu hari nu kahijina tina itu arba'ah. Ahadu hari anu kahijina tina itu arba'ah niatu eta kahiji niat an niatu eta kahiji niat bil qalbi dina hate. Bil qalbi dina hate. Paing kana maka lamun bukti naon asaumu puasana. Paing kana maka lamun bukti naon asaumu puasana pardon eta fardu. Pardon eta fardu ka Ramadan hari contohna eta tetep sapertoskeun puasa Ramadan. Aw nadaron atawa eta anu nadar. Aw nadaron atawa eta nadar lamun abdi tamat imriti abdi nadar bade puasa 3 dinten cek Rofik teh kitu engke tah itu wajib puasana 3 dinten teh lamun teh wajib didenda kiparat. Pala budak maka teu meunang ta maujud pala budak maka teu meunang ta maujud naon min iko niati tina nibakeun niat naon min iko niati tina nibakeun niat lailan dina waktu peuting lailan dina waktu peuting maka wajib niatna teh dina waktu peuting wajib jeung wajib naon atayinu nangtukeun
naon eta inu nangtukeun pisaumil fardi dina puasa fardu pisaumil fardi dina puasa fardu ka Ramadana ari contona tetep sapertoskeun Ramadan. Jadi wajib nangtukeun ngucapkeun Ramadan nawaitu nawaitu sauma godin anadi fardi syahri Ramadan. Lamun ayeuna ropik misalkan lamun tamat ayeuna tadarus sakura satamatan bade puasa engke dina bulan Syawal sapoe nawaitu sauma godin an ada inad dari tina nyumponan nadar kuring wa akmalu niati saumi jeung ari pangsampurnana niat puasana Ramadan wa akmalu niati saumi jeung ari pangsampurnana niat puasa Ramadan aya kula eta yen ngucap sa sujama aya kula eta yen ngucap sa sujama nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadana hadisanata an ada ipardo Ramadhani hadihisanati lillahi ta'ala nawaitu niat abdi nawaitu niat ingsun sauma godin kana puasa poe isuk sauma godin kana puasa isuk poe isuk an ada ipardi Ramadhana lamun ain lamun nu dipatahkeun ya an ada ipardi Ramadhana tina nyumponan fardu Ramadan tina nyumponan fardu Ramadan hadisanata dina tahun ieu tuh jadi dorob hadisanata dina tahun ieu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala wa tani jeung ari nu kaduana alimsaku eta ngeker anil akli tina barang hakan wa syurbi jeung barang minum wa in qala sok sanajan saeutik naon amakulu anu dituangna wa masubu jeung anu diinumna ingda ta'amu di nalikana ngahaja sok sanajan satu secuil remeh satu butir ayeuna remeh asup kana rongga mulut itu batal atanapi sakecelak cai fa in akala makalamun malamun tuang si jalma nasian barina nu poho meskipun lobanya saboboko daharna da poho au jahilan atawa teu apal bodoh lam yuktir maka teu batal itu saum tah ieu malamun ieu mah contohnya itu adalah susuguh ti Allah itu adalah maidah minasamanya susuguh ti Allah contoh ropik teh teu inget we diberi teu inget hudang sare teh jol-jol kana Magicom atuh ayeuna kangen langsung kana Magicom langsung didahar eta sangu ujung ayeuna aya daging misalkan lajato di dahar ari pek teh nah luak lieu teh batur teh jarempling kieu ka mana sarare harudang teh paruasa geuningan poho da eta mata eta teh susugu eta teh kade susugu ti Gusti Allah gitu itu jalma-jalma tertentu nu diberena susugu ti Allah lam yuktir maka teu batal itu puasa saum ingkana lamun bukti tah lamun jalma nu bodoh sugan teh teu ngabatalkeun gitu contohna teh ariku aing ngarokok mah cenah ari ayeuna sugan teh tengah batalkeun ai dahar saeutik mah ingkana lamun bukti itu jalma qoriba ahdin eta anu deukeut mangsana bil islami kana Islam karek asup Islam da teu apaleun teh auna sya atawa cukul atawa biji atawa tumbuh si jalma atuh ameh karti mah auna sya atawa tumbuh si jalma baidan bari anu jauh anil ulama itu para ulama cara misalkeun di lemur anu eueuh ulama nu ngajelaskeun pangbatalan puasa wa ila jeung lamun teu itu ingkana aftara maka batal itu saum wasali jeung ari nu katiluna aljima wa tajima pangbatalan katilunya eta jima bari wajib kifarat di jima nyata puasa tuluy-tuluy 2 bulan engkena dendanana amidan barina anu ngahaja wa amal jima jeung anapun ari jima nasian barina anu poho sugan teh lain bulan Ramadan pakal akli maka eta tetep sapertoskeun tuang nasian barina anu poho sarua jeung dahar hukumna nyaeta ari poho mah teu matak batal warobiu jeung ari nu kaopatna ta'ammudul qoi ta'ammudilnya kan tadi teh aljimai berarti watalisu jeung anu katulna aljimai eta ngeker tina jima takdirna aljimai teh aya alimsaku anil jima watalisu jeung anu katulna aljimai eta ngeker tina jima warobiu jeung ari nu kaopatna ta'ammudil qoi eta ngeker tina
ngahaja utah. Ta'amudil qoi eta ngeuker tina ngahaja utah. Takdirna al imsak al imsaku an ta'amudil qoi. Ngeuker tina ngahaja utah. Kudu nahan ulah sampaikeun ka utah. Walau golaba lama kalamun ngalindih. Walau golaba maka lamun ngalindih huka itu si jalma. Huka itu si jalma naon alqoi utah. Naon alqoi itu utah lam yabtu maka teu batal naon saumuhu puasana si jalma. Naon saumuhu puasana si jalma. Contoh teu kahaja-haja utah itu mah teu batal. Tapi lamun ngahaja dicolokan nah itu batal. Waladi jeung ari perkara yuptiru ngabatal yuptiru batal. Waladi nyari perkara yuptiru batal bihi ku sabab alladi. Bihi ku sabab itu alladi sasoimu jamanu puasa sasoimu jamanu puasa asyratu asyaratu asya eta aya 10 pirang-pirang perkara. Asyaratu asya eta aya 10 pirang-pirang perkara. Hal yang membatalkan puasa ada berapa? 10. Ahadu hari nu kahijina tina itu asroh. Ahadu hari kahijina tina itu asroh wasannya jeung kadua natina itu asroh. Ma eta perkara wasola nepi itu ma eta perkara wasola nepi itu ma amdan bari ngahaja. Amdan bari ngahaja ilal jaupi kana liang. Ilal jaupi kana liang almun pati anu narima kabuka itu jawab. Almun pati anu narima kabuka itu jawab. Cara naon nu kabuka rongga mulut, hidung, ceuli, ayeuna dubur itu anggota badan nu kabuka asup tumurus ka jero. Au goiril mun pati atawa anu teu narima kabuka. Au goiril mun pati atawa anu teu narima kabuka. Kalusuli ari contona eta tetep sapertoskeun nepi. Kalusuli ari contona eta tetep sapertoskeun nepi. Min makmunatin tina luka anu tembus kana otak. Min makmunatin tina luka anu tembus kana otak. Min maknunatin tina luka anu tembus kana otak. Misalkan bocok mastakana misalkan katingang ayeuna katingang Quran. Bade tadarus bade nyana Quran katingang Quran. Sedangkan ayeuna juru Qur'ana misalkan non seukeut ku beusi. Ayeuna bocok eta naon teh eta mastakana teh. Ya. Nah, maka itu adalah lamun ayeuna aya anu asup kadinya, kari-kari aya asup benda kana jero anu bocok teh itu juga ngabatalkeun puasa. Ila rosi kana sirah. Wal muradu jeung ari anu dimaksad, wal muradu jeung ari anu dimaksad imsaku soimi eta ngekerna jalma anu puasa. Imsaku soimi eta ngekerna jalma anu puasa anu suli ainin tina tepina benda anu suli ainin tina tepina benda ilama kana perkara yusama di ngaranan ilama kana perkara yusama di ngaran itu mah jawaban kuliang pokokna mah setiap anu aya rongga liang anu asup tumurus kana badan itu heg asup benda itu ngabatalkeun puasa. Wa salisu jeung ari nu katiluna al huknatu eta nyuntik nojos al huknatu eta nyuntik fi ahadis sabilaini dina salah sahiji palawangan 2. Fi ahadis sabilaini dina salah sahiji palawangan 2. Nojos kana salah sahiji palawangan 2 waya jeung ari itu hukna. Waya jeung ari itu hukna dawaun eta obat. Dawaun eta obat berobat. Yuhkonu anu disuntikeun. Yuhkonu anu disuntik gitu. Yuhkonu anu disuntik. Entong makekeun. Yuhkonu disuntik bihi ku itu dawa saha almaridu jalma nu gering pikubulin dina kubul palawangan payun au duburin atawa dina dubur palawangan pengker al muabbari anu dibahasakeun naon anhuma itu kubul jeung dubur naon anhuma itu kubul jeung dubur filmat ni dinamatan fi bisabilaini ku bahasa sabilaini palawangan 2. Topik disuntik ayeuna COVID misalkan disuntik, nah maka itu batal puasa. Nah, tauhayahna. Bade palawangan pengker, bade palawangan payunu disuntik nanti. Warobiu jeung ari nu kaopatna alqaiu eta utah amdan bari ngahaja Nomor kaopatna utah ngahaja dicolokan fa ilam yata'amad maka lamun tengah aja itu si pailam yata amad bakal lamun tengah aja itu koe
Wa ilam yatamad maka lamun tengah aja itu koyak lam yabtu maka teu batal naon saumu puasana itu si jaba. Lam yabtu maka teu batal naon saumu puasana itu si jaba. Kama barina tetap sapertoskeun katerangan sabako geus narima ti heula itu mah. Sabako geus narima ti heula itu mah. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana alwatu etawati alwatu etawati eco wati itu eco terang lin pi wati teh eco wik amdan barina ngahaja amdan barina ngahaja wk pil parji kana parji pil parji kana parji palayub tiru maka teu batal palayub tiru maka teu batal palayub tiru maka teu batal naon asoimu jamanu puasa naon asoimu saha kitu saha alsoimu jamanu puasa bil jimai ku sabab jima bil jimai ku sabab jima nasian barina nu lupa poho nasian barina nu poho kama barina teu katerangan sabab geus narima ti itu mah. Wasadisu jeung ari nu pang sadis-sadisna wasadisu jeung ari nu nomor kagenepna al injalu eta kaluar cai mani al injalu eta kaluar cai mani wa huwa jeung ari itu injal ya ropik takade al injalu eta kaluar cai mani wa huwa jeung ari itu injal hurujul mani eta kaluarna cai mani an mubasyaratin tina sabab antel kulit pandangan ropik an mubasyaratin tina lantaran pantel kulit bila jimain kalawan teu jima bila jimain kalawan teu jima muharraman eta nu diharamkeun muharraman eta nu diharamkeun itu injal muharraman eta nu diharamkeun itu injal kana bukti itu injal muharraman eta nu diharamkeun kana bukti itu injal kairoji ari contona eta tetep sapertoskeun ngaluarkeun mani kairoji ari contona eta tetep sapertoskeun ngaluarkeun cai mani biadi ku pananganna si jalma biadi ku pananganna si jalma. Masturbasi atau napi onani itu haram hukumna maka lamun di siang hari maka itu batal puasa nah siang hari bulan Ramadan au goiro muharramin atawa eta nu teu diharamkeun au goiro muharramin atawa eta nu teu diharamkeun ka ihroji ari contona eta tetep sapertoskeun ngaluarkeun cimani masturbasi atau napi onani teh biadin ku panangan biadi zaujati ku panangan bojona itu si jalma biadi zaujati ku panangan bojona itu si jalma au jariyati atawa amatna itu si jalma atau jariyati atau amatna itu si jalma amat itu, jariyah itu adalah awewe beulian amat anu naon ngaranna anu masih ngorak keneh lamun geus kolot disebutna amat lamun masih ngorak keneh jariyah disebutna halal ke ropik ayeuna misalkeun tos gaduh pamajikan itu tiasa ayeuna ku pananganna itu halal teu naon cuman ulah ayeuna bulan Ramadan kena bakal batal puasana. Wah taroja jeung ngaluarkeun musonib alias ngecualikeun ki musonib wa taroja jeung ngecualikeun ki musonib bi mubasyaratin ku lapad mubasyarah bi mubasyaratin ku lapad mubasyarah an hurujil mani tina kaluarna cai mani an hurujil mani tina kaluarna cai mani bil ihtilami ku sabab ngimpen bil ihtilami ku sabab ngimpen. Paisal nuju tadarus misalkan di masjid nunutan lep ku lantaran geus meunang 3 juz contohna tadarusna teh loba teuing duikeun ka pingsan nunutan ai pek teh ngimpen pependak lantaran tadarus diburuhan ku Allah ngimpen sareng bidadari surga ngimpen ari pek teh kaluar maka eta mah teu matak batal puasana da ngimpen eta mah tuh pala iftara maka teu matak batal eta maujud wala iftara maka teu batak batal eta maujud bi kusabab itu itilam bi kusabab itu itilam jajban kalawan pasti wasabiu jeung ari nomor katujuhna wasabiu jeung ari nomor katujuhna ila akhiril asrati dugi ka tungtung 10 ila akhiril asrati dugi ka tungtung 10 al haidu eta haid wa nipas jeung nipas cer teh kaluar getih haid cer kaluar getih nipas wal junun jeung ayeuna gelo kalah gelo jam 1 berang kalah gelo mikiran ayeuna takjil waridatu jeung ayeuna murtad waridatu jeung murtad tah eta ge sarua ngabatalkeun puasa pamata toroa maka dina samangsa anyar datang pamata toroa maka dina samangsa anyar datang naon sayun suwiji-wiji perkara naon sayun suwiji-wiji perkara minhanu tetap setina itu haid nipas junun ridah minhanu tetap setina haid nipas junun ridah piatna saumi dina pertengahan puasa piatna saumi dina pertengahan puasa berang-berang abetola maka ngabatalkeun itu
abtola maka batal ngabatalkeun itu syekh ngabatalkeun itu syekh hu kana itu saum hu kana itu saum salajengna wa yustahabu wallahu alam kedeui subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan barokah manfaat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir